Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh, nuju panennya ya Pak? Nuju panen ayeuna. Hasilnya kumaha Pak? Nu ayeuna gitu. Proses panen ayeuna hasilnya apakah seperti apa gitu Pak? Alhamdulillah pas keleresan model abdi mah masih murni terkenging ku hama. Nu sanes namanya aya nu ku hama, aya nu tergantung oge kumaha taneuhna. Oh, mun. Kumaha oge binina. Mun. Bibitna maksudna alhamdulillah pas urang ya teh kan karena taneuhna tanah kada hujannya. Tanah burusan gitu teh jadi si cai teh kan tengah nyempeng. Alhamdulillah aman teh aya. Oh. Jadi pali teh tinggalan teh sampai beningnya. Ya bebenangannya alhamdulillah kira-kira ya istilahnya kan lumayan lah standar teh ya biasanya namun ukuran perperapat kamu halus ya mas. Ini guruan timah tinggal genep kintal mah bersih. Dia anu di pola atau di garap teh sabaraha luasna Pak? Sadaya ya teh guruan dua bauan kurang lebih 2 bauan. Oh, 2 bau. Oke Pak Guru, atur nuhun tos. Entos gitu bae. Tos wawancara abdi bade ngawas anu saja mangga. Berhubung kenakernya. Aduh, abdi teu mawa waring euy. Waring datang ke saya di ditu. Oh, tos aya. Tos aya. Lapar. Ben, woi. Nama nih dia? Kenangan bebek pen, tuh dempo. Oh, deui. Bebek sama ya, bebek aing pen, bebek sadi nu dianggona. Oh, mana jadi juragan bebek enak. Heuh, pen aing makan lumayan. Menang dog lupa. Wah, aing masih yang sok nipu ka aing. Bebek batur. Itu ya. Heuh nyanjung. Wah, berpanen. Anjir mules. Untung lu batu lagi temen. Mulai bak. Panennya, lumayan hasilnya alhamdulillah. Ya, ayo nang seru orang dulu jam. Oh, ayo orangnya. Mohon. Berarti wawarehannya emang ya? Di sawah mana, Mang? Iya, di sawah tonggo teh tidinya. Di Tonggong eta eta berenya. Mohon. Tadi itu dia ayo nu panen. Aya sur tuh juga. Saya aja nungguin bebek mulai di aramunan bebek jam. Ya. Ieu pare naon, Mang, Mang? Ya, 32 itu. 32. Sabaraha waring ya, Mang? Ya, paling dia menang 11 waring. Biasa teh 17 waring ya, Mang. Koma lamun luar biasa na ya. Aduh, Masya Allah. Lumayan aja lah. Lumayan jeung wareg gitunya jeung mamnya. Dahar mah. Mohon. Eka ditulah Mang lah. Oh, mangga siap. Neangan uah minta sakawarung sakarung malah lah. Tuh, nu panen di itu. Panen wa, euy.
Lapar. Kopi ya. Kopi nawa. Mantap. Wah, nikmat coy. Nikmat jadi petaninya. Pokok aja. Solar ini. Batur ini. Hah, mana kena ha? Hah? Di. Dah. Dahar. Lapar ya? Sok dahar sok. Padahal kena bantuan tuh nyungjal. Ieu nu aja ya. Oh, juga hanggeun usaha. Sok dahar sok. Urang lapar tadi terus kukurilingan ji. Nempo anu keur paranen teh. Ara halus alhamdulillah hasilna teh. Alhamdulillah. Sok aya dah teh lah. Kena bantuan nyungjal. Nyungjal naon? Tanggung jawab para. Nu itu. Tah. Boba pisan ji. Kebenaran aya mana ka dieu? Ngopi itu mah aing teh moal ka dieu. Aduh, aing mah. Sok teh dahar tah. Nono aya. Loba segala sambal aya tah. Lauk asin ya? lauk asin, lauk kuda ge aya. Ji. Tapi urang tadi geus sababaraha uriling desa Kudasari ji. Alhamdulillah ara halus euy hasilna euy. Halus lah. Gitu aja tani mah capek. Ya, cumannya lamun loba parenya tenang gitu kan. Tenang. Tapi mun loba pare, Menurut pare, yang anggar susah. Angger aya Itu kan mending ai melak pare mah pan. Lamun melak pati kan panen. Gitu. eta ji. Melak pare. Kan 3 bulan ya. Eta teh nu saparapat teh bener sabaraha? Ya gua ngan menang lah jika kemudian 5 kintal mah. Entong melak pare lila. Melak naon? Menjadi kiai 2 jam jadi pare jadi beas. Bisa kitu. Bisa ceramah 2 jam jadi beas. Oh ya, Lah, beas menang. Jajabur Tegap menang. amplop menang. Bener ya? Melak pare malila 3 bulan sampai ongkoh. Neng jadi kiai 2 jam ceramah balik na kardus mau beas. Mau berkat Transferan menang di amplop ya. di mobilan. Iya. Lain. Bener ji. Ji langsung ngunjal ya. Buru dana buru bantuan. Ngopi itu mah moal ka dieu aing. apes teh. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh berat ji. Buru. Aing apes. Aing ngarajo. Aing ngarajo. Berat ji. Aduh aing mah jakal ka dieu ih. Awak kowe gede. Kumaha ieu? Aduh aing apes hirup. Ampun, ampun. Cemen. Ya Allah. Aduh. Capek. Aduh. Astagfirullahaladzim. Lelis. Aduh ya Allah. Leles. Aduh. Karek sawarin. Dadayagan. Ieu. Aduh. Mana si Haji teh? Ji, capek Ji. Apa? Aduh, capek Ji. Capeknya, Sugan teh mecak eh. makana ya. Bapak main teh pentani, karunya ka bapak mana teh. Haji, Karunya bapak mana mah modalan maneh, diletik, bapak gede, ke sekolah, aduh Mang mah. ke kuliah. Capek emang ya jadi tani itu ya Mang. Karasa dah, makana sih karunya lah kalau teh Haji, kudu ngadenge. aduh sadar kerek sadar ya.
Sugan teh aing mah baheula nyaho jadi pare duit jadi duit teh. Kurang kumaha kalau mata ngebelan anak teh. Oh ji ampun ji. Banting tulang. Kerasa ayeuna ji aduh geus gede mah euy. Saya nyenangan duit aja. Ese. Can kawin deh ji aduh. Kawin heula tuh. Oh kene Aya mah. ulah. Aduh. Isilah rek mangkat aja ji. Kena urang geus ilang di dieu. Nyerah euy. Mang pewe di itunya. Ya. Nah, mang pewe lah. Ngopi lah. Ngopi dulu aja. Tuh. Alah, tak posisinya tah. Di mana sih? Ada. Itu balik tuh, Bos. Pagar. Pagar. Ya. Alah harta karun we di. Bisa anu ngalin ngebahaya. Ya nyoba tuh. Si Haji geus mangkat. Sabaring ah. Woi. Raing bagaimana woi? Kita ini woi. Aduh, karma parangan menang 7 waring di Badog deh nya budak teh aduh. Telenges teh nya hirup teh. Erek jadi naon kenanya geus gedena euy geus kolotna aduh. Eta saha kolotna nya. Budak teh ampun. Ngece-ngece aing mah. Aduh. Kumaha ge kadudungan nya euy. Ya Allah, Gusti. Ya budak teh ya. Bener-benernya aduh, tega bener teh budak. Hatur nuhun lur sudah menonton tayangan terbaru video ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan tonton terus kelanjutan videonya hanya di Cuek Channel.